Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lain kitri, lain walungan, tapi kitri nu ngajajar. Lain kiai, lain ajengan, tapi abi dikri rek diajar naon ngaplog. Oke. Sekarang saya sedang ada di Masjid Al-Ikhlas Cibenying, Bandung is the best. Sekarang sedang takbir ya, bisa majarkeun teh takbir teh geuningan. Nah, di sini bersama Mang Sansan. Beliau sedang bertakbir, sesepuh di sini. Entos kolotnya abi mah ngora keneh tapi beungeut siga umur lamun di kamera dina foto mah umur 50 tahun.